Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Memang tepikeun kagagah dewek bakal ngalakukeun tindakan ku cara ngagunakeun kakuatan sakabeh ilmu anu aya di dewek. Kakuatan di alam nyata kitu deui kakuatan di alam gaib. Rupa-rupa kakuatan ilmu gaib anu salah sahiji di antara natang tu bakal aya nu mampu dipake pikeun ngungkulan atawa ngabinasakeun sinang bule. Jadi lain kudu percaya kana kakuatan jeung kamampuan dewek ragaya. Meungeus cukup sakitu heula we. Ilaing jeung si Manik leuwih hade cicing di tempat panyumputan. Tong adaguan sinang boleh datang. Sora Mbah Balaganjur geus teu kadenge deui. Kiragabaya beunta ngarelet ka Nyi Manik anu jadi muridna tos carita. Urang tong aya di dieu Manik. Urang kudu nyumput tina balik tatangkalan bari bisa merhatikeun kalebah dieu tempat nu dipake leureuh ku urang. Ulah ngadaguan tepikeun kadatangna sinang bule. Eta anu kudu dilakukeun ku urang Mamanik. Nyai Manik kerung can ngartieun sigana mah kana maksud caritaanana Kiragabaya anu jadi guruna. Kerung kurasa panasaran. Nyai Manik terus tumanya. Nah aku naon gitu make kudu nyumput sagarupa Ki Guru. Beut jadi can ngarti Manik mah kana maksud caritaan Ki Guru. Cek dewek ke ilaing montong loba tatanya Manik. Bisi hayang nyaho nu kudu dilakukeun ku dewek jeung ilaing teh. Kulantaran menang parentah dilanceuk dewek Mbah Balaganjur waktu tadi. Waktu tadi dewek ngalakukeun kontak batin jeung Mbah Balaganjur. Anu bakal ngabantu ka urang pikeun menangkeun mustika Tirta Talaga Warna anu aya di jero Cupu Astawarna. Oh. Jadi mun kitu mah Mbah Balaganjur atuh anu bakal ngalakukeun tindakan ka sinang bule. Nah rek ngalakukeun tindakan seperti kumaha kitu Mbah Balaganjur teh? Buat jadi penasaran Manik mah Ki Guru. Ilaing kalakaji terus papanjangan barang tanya teh Manik. Tadi ku dewek geus dicaritakeun montong loba tanya si laing teh. Kari tinggal turutkeun we caritaan dewek.
engke ge lain bakal bisa ningali karena kejadian nu bakal lumangsung di ieu patempatan. Nah bakal aya kejadian naon gitu di ieu patempatan teh Ki Guru? Aya hubungan jeung tindakan nu bakal dilakukeun ku Mbah Balaganjur gitu? Lain masih ganu hayang dibawa ke dewek manik teh. Cek dewek ke montong loba tatanya. Sakali deui ilain nyarita masih kene tatanya direunkeun saja jadi murid teh manik. Goblok sia. Kedah naon? Goblok murid anu teu nurut ka guruna. Beungeus tuturkeun dewek. Montong loba tatanya heula. Ulang Bandungan we kajadian bakal lumangsung. Kira gabaya sengkat nangtung. Saterusna lempang ninggalkeun eta patempatan. Geus diancam rek dieureunkeun jadi murid mah Nyi Manik geus teu loba dicarita. Harita terus nuturkeun anu jadi guruna. Sedengkeun Nang Bule harita bari mawa tilu dawagan ngarah babarengan nginum cai dawagan harita keur lempang muru ka tempat nu dipake leureuh teh. Tapi tacan ge tepi ka tempat nu dituju. Harita Nang Bule jadi ngaraneg lengkahna waktu aya cirim jalma nu ngacuelat. Saterusna mancur dina tangtunganana di hareupeunana. Cuelat cireng. Nya geuleuh. Cirim anu anyar datang teh tetela jagung ora. Dina cangkeng kenca katuhuna nyoren bedog. Keur Nang Bule mah tangtu we kawilang anyar pinanggih ka eta jalma teh. Sedengkeun pikeun dunya kajawaraan mah geus teu asing deui ka eta jagung ora anu neulah Bang Ujo si sapasang bedog. Si sapasang bedog setan kawilang geus boga ngaran di dunya kajawaraan mah. Bang Ujo sapasang bedog setan netep seukeut ka Nang Bule. Bari muri-muril kumisna anu baplang simadulang betus nyarita. Lewe geus barang gambaran ngeunaan ciri-cirina budak lalaki nu ngaran si Nang Bule. Jadi geus moal salah di si laing Nang Bule deui. Nang Bule malas titepan Bang Ujo dina sikapna anu tenang. Harita Nang Bule terus ngajawab. Leles. Abdi Nang Bule dupi akang teh saha? Dewek di dunya kajawaran mah geus teu asing deui. Jagung ora anu geus boga ngaran. Di sisi lain hayang nyaho ngaran dewek Bang Ujo si sapasang bedog setan. Dewek masih kene penasaran. Cuk beja si lain teh incuna sirawing. Bener eta teh, Nang Bule? Muhun leles Kang. Pun aki eta sirawing teh. Nah bade aya kapergian naon kitu akang? Buat ngahadang abdi sagarupa. Wawu ge henteu abdi teh. Selain wantong pura-pura bodoh Nang Bule. Mesa kabeh jago jeung jawara nu makalangan di dunya kajawaraan geus jalamun. Ngeunaan si laing anu geus menangkeun Mustika Tirta Talaga Warna. Dibawa ayeuna eta mustika teh ku si laing Nang Bule? Leles aya di abdi eta mustika teh Kang. Nah kumaha gitu Kang? Dewek ke semua loba basa-basi deui Nang Bule. Anu matak dewek nerangan si laing teh. Memang dewek rek minta eta mustika Nang Bule. Kacina kana mah mun si laing hayang salamat, mending keneh bikeun eta mustika ka dewek. Tapi mun teu dibikeun, dewek bakal direbut secara paksa. Kumaha kau arti ku si laing caitan dewek Nang Bule? Oh, nya gitu Kang. Nya gitu. 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 Nya
Mohon kahartos Kang. Namung punten we abdi teu tiasa masikeun eta mustika. Margi abdi ge peryogi Kang kanggo ngalondongan pun Bapak. Jadi si lain mereka bangkang karena caritaan dewek wa. Si lain canyaho nang boleh. Dewek si Bang Ujo mun geus boga kahayang. Eta kahayang teh kudu bisa laksana jadi kanyataan we. Ayeuna eta mustika moal dibikeun. Ngandung harti si lain rek tetep mempertahankeun eta mustika. Sanajan tepikeun ka kudu binasa. Si lain bener-bener bodoh jeung belaguk nang boleh. Jadi keur si lain mah hargaan kena mustika tibatan nyawanya. Laras gitu Kang. Da kumaha tu abdi peryogi kanggo ngalandongan pun Bapak. Selengna deui demi mempertahankan eta mustika keur abdi mah wantu narohkeun nyawa lah. Margi eta mustika memang kanggo ngalandongan pun Bapak sur abdi oge Kang. Bang Ujo Si sapasang bedog setan murarang kanang bule baitus nyalita deui ngandung ancaman. Selain mun gitu mah memang geus teu lebar ku nyawa nang bule. Kalau aku mah oge kalakah milih modal jeung tibatan mikeun mustika mah nya. Mun gitu mah selain memang geus siap narima tindakan ti dewek lu bakal ngalebut mustika secara baksa. Nya telangkung Kang Bang we eta mah. Tapi da abdi ge tangtos we kedah ngabela diri atuh Kang. Ali bade aya anu nandasa mah nya abdi cicing wae si Akang ah. Selain memang kudu ngabela diri nang boleh. Nya kedah we kitu. Ku dewek malah jadi penasaran sabab dewek menang beja gunaan si laing. Anu majalkeun teh nang boleh putus si rawing makalangan. Budak satepak kawas si laing rek makalangan dunya kajawaraan. Kasup budak gelo anu teu gablog polo. Ahna Kang jeung bebeakan teuing eta nyarios teh. Sangna deui eta mah nyangakeun we kumaha Kang Bang we lah. Mohon dahak abdi atuh Kang bade mah anon teh bade makalangan bade henteu ge janten Kang Bang ge teu aya hak ngahalangan ka abdi kitu Kang. Bang Ujo si sapasang bedog setan langsung harita nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan. Bang Ujo ngawangun pasangan baitus nyalita. Buktikan ku si laing kemampuan diri mangsa dangimbangan panajang dewek nang boleh. Memang buka karap kabinasakeun si laing dulu. Sabab ku cara kitu dewek bakal bisa ngapi milik mustika nu dibawa ku si laing. Nya telangkung Kang Bang eta mah Kang ah. Anu jelas abdi memang to sakedahna ari ngabela diri mah Kang. Margi abdi ge kedah nyaah ka diri atuh Kang. Orang cadah kurang ajar sia. Budak satepak wani ngalawan ka aing cara sia. Hea! Jorelat Cilung Bang Ujo si sapasang bodog setan maju narajang. Dina ngalakukeun panarajang can ngagunakeun sapasang bedogna. Harita sanajan panarajangna teu ngagunakeun pakarang, tapi kangaranan panarajang nu dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan tang tue teu bisa dianggap enteng. Syauhiu angin sameran panarajang lawan nebak kuat karena badan lawan.
ningali Panarajang nu datang hari tanang bule tenyingkahan Panarajang lawana, tapi ngabendung Panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sok keras. Cari jeg. Bang Ujo harita ngacari jaga tukang, sedeng kenang bule saukur ngageser satengah jengkal sukuna ka tukang. Bang Ujo sisa pasang bedog setan kancang mancu kentang tunganana. Bari musirkeun perhatian kanu jilawan harita Bang Ujo ngupatina jero hatena. Haram zadah. Kilo kekuatan talaga lapisan sidang boleh. Anu budak satepaknya geus mampu ngabedung Panarajang aing. Kurang ajar ya bayu. Bangsa Panarajang aing di Bandung kalah ka aing anu ngajajag ka tukang. Aing jadi bagi penasaran. Asabila ku aing teu mampu modaran budak. Bau hangsel kene. Modaran wae. Kaya nang bule masih dina karakterna Eyang Buana Putih. Sikap jeung caritanana masih kene tetap tenang dina mangsana ngayonan anu jilawan. Bang Ujo ngawangun di pasangan, manehna masih kene panasaran. Saya ga diri deui pikeun Raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh, masih dina kayaan teu ngagunakeun pakaran. Bari ngawangun pasangan harita Bang Ujo nyaita deui. Hei, nang bule. Tengekeun ku silaing nang bule. Senajan bener silaing teh ijuna sirawing. Ku dewek mah sirawing. Sirawing keur aing mah eueuh nanaunan. Jadi silaing montong ngerasa agul goblok aki wawalak sirawing. Anu eureun makalangan tidunya kajawaran. Jadi silaing kudu ngarti. Tong boroning silaing na boleh. Aki silaing sirawing mun tarung ngalawanan dewek bakal mejrel. Pajet nabuyak ajil. Bakal acong-acongan nyembah sieun di podaran waing. Lumatak mun silaing geus modar. Sirawing aki silaing ge ku dewek bakal di podaran. Dicacak ku dewek mah. Dicacak dagingna dibikeun ku dewek. Dibikeun ku dewek eta menang nyacak teh dagingna kaajag leuweung. Kitu teh ka dewek dina waktu ayeuna. Da bule ningali sikap jeung ngadenge caritaan Bang Ujo anu geus ngahina ka sirawing anu jadi akina. Harita nang boleh jadi kasinggung hatena. Jadi kaluar deui karakter Aki Buana Ireng anu jadi guruna. Sikap jeung carita nang boleh robah jadi kasar. Hei goblok. Mane montong ngahina jeung nganggap enteng kaki aing anjir. Dibeledik sak aing. Baru nyaho sia. Sangeunahna sia nya capek teh. Dibebekeun ku aing sia tah sungut teh. Pakarek nyaho sa Bang Kebo. Oh dah maneh mah kawas kebo. Karek panggih langsung hayang nandasa ka aing. Tong nganggap enteng ka sirawing aki aing sia. Bang goblok. Talu ngalawanan aing ge maneh cantang tu menang sia. Hasok maju deui sia mun heueuh mah maneh gableg kabagug sia. Bang Ujo. Jadah. Urang ajar sasetan. Silaing jadi kasar kieu. Camplak calutak ka dewek sia. Maneh anu calutak jeung campelak mah sia. Geus wani ngahina ka aing kaki aing sagarupa anjir. Hasok sia teruskeun talungna. Ari heueuh hayang modan aing mah sia Bang Kebo. Si beuki ko. Setan, jangkol kahedeun. Rasa keun sia.
Jorela cilung Bang Ujo sisa pasang bedog setan maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh dibarengan ku kacepatan gerak jeung kekuatan panarajang nu leuwih dironjatkeun. Sedengkeun nang boleh henteu ingkah di tempatna. Waktu panarajang lawan datang harita teu disingkahan. Tapi dibendung ku sapasang leungeunna ngajadikeun panarajang lawan anu ngarahkan anggota badanang bule jadi rentas di jalan. Geseh waktu sababaraha detik ti sangeusna ngabendung panarajang lawan. Harita panarajang leungeun katuhunang bule mubus nyusup di antara celah lolong kerang kosong lawan. Panarajang nang bule geus sempat dibendung jeung disingkahan ku anu jilawan. Sangsuk keberkes. Wah, setan dada aing kebenangan. Bang Ujo sisa pasang bedog setan ngagerok kaget bae nahan ka nyeri terus ngadaligdeug menurut ka tukang sababaraha lengkah. Nang bule mancu dina tangtunganana bari musirkeun perhatian kanu jilawan. Bang Ujo anu keur ngadaligdeug harita gancang ngajaga kaseimbangan badana. Daligdeug raneg. Bang Ujo ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug menurut ka tukang terus mancuhkeun deui tangtunganana. Nang bule merhatikeun jilawan betus carita. Ngabacot we maneh mah diheulakeun Bang Kebo. Kawas nu heueuh we anjir. Bakal mampu ngabinasakeun aing. Karek kabeunangan sakali ku panarajang aing ge tepikeun ka ngageronan ka nyeuli. Yah, jagona nahaon kawas kitu patut anjir. Ngaran we legi Bang Ujo. Wah. Sisa pasang bedog setan. Paling ge jago ngelecis anjir bebungetan kieu mah. Ngaku-ngaku geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Mana buktina anjir? Bang Ujo sisa pasang bedog setan jadi penasaran. Harita mesat sapasang bedogna beritus kawangun pasangan. Musirkeun panentep kanu jilawan bae nyalita. Dele ku silaing na bule. Dewek geus mesat sapasang bedog dewek deuleu sia. Anu bakal digunakeun mangsa neruskeun ieu tarung. Silaing kudu nyaho. Geus loba lawan dewek anu kawalahan mangsa ngayonan ulin bedog dewek sia. Anu matak di dunia kajawaraan dewek menang culukan sapasang bedog setan. Sapasang bedog dewek cadu asup di kala salangkara muncan basuh ku getih lawan. Maneh mamake nyingsieuna sagarupa. Mah asup ka aing mah anjir. Kawas ka orok siara kakara orok mah aing mah nya ge bebenyit keneh. Ke aing mah teh sieun anjir Kejungsun kudu kitu patut. Wah, sok deh kumaha dinya teh? Dele. Dewek geus mesat sapasang bedog ieu. Anu bakal digunakeun mangsa neruskeun ieu tarung sia. Silaing kudu nyaho. Geus loba sia nu marodar waing. Jeung sieuna lungkul jago koplok sia Keur aing tong boroning ka karek 2 bedog, sanajan satreuk eta bedog. Sanajan maneh ngagunakeun 5 bedog keur aing mah moarek sieun ku bedog anjir. Bang Kebo, sia kurang ajar. Sakumaha sakeuceung naon teh ngagulap oge bedog teh. Ali teh begu ngagunakeun nama angel we hartina. Bang Ujo sisa pasang bedog setan muterkeun sapasang bedogna digigireun kenca katuhun badana bari nyaritakeun nang bule. Sulaing montong anggap enteng kana ulin bedog dewek nang bule.
sagedeung deui caitan dewek bakal jadi kenyataan sapa sabeuheung teh. Si laing bakal kawalahan ngalawanan ulin bedog dewek mah. Kurang ajar sia Sinang Bule. Mangkulo kawas si laing geus moal diberi ampun ku dewek. Eta suan tendukeun ka selak-selak geuleuh kitu. Baina oge sanu rek ampun ka maneh anjir. Tapi keun kapejet kawas PPTK eueuh ti dituna aing kudu minta ampun, minta dihampura ka Jelawan mah eueuh anjing mah lain turunan, aing mah kudu kumeok memeh dipacok anjir. Dasar jago kolopetong sia. Jago kolopetong kawas maneh ngancam ka aing Aing mah moal sieun ku ancaman Bang Kebo. Diladenan ku aing tepikeun ka mana kahebatan lu di bedog maneh teh sia. Si laing memang nantang hayang gancang modal Nang Bule. Sok aing bagug modal aing. Untung kaduhung sia mun beheung si laing sapat belajar lolos sia. Jurela cilung Bang Ujo sisa pasang bedog setan harita maju narajang. Sapasang bedog nangarahkan anggota badan lawan. Ningali sapasang atau panarajang lawan datang, harita Nang Bule langsung ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Jirim ngajoelat ningkahan panarajang lawan. Joelat los. Sabetan sapasang bedog lawan teu keuna kana sasaran sabab cirim Nang Bule geus ngajolat pindah tempat. Bang Ujo si sapasang bedog setan ngagentak luncat maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Samhyuk. Sapasang bedog lawan ngarah kana beheung jeung dada Nang Bule. Nang Bule ngacolat deui nyingkahan panarajang lawan. Kacepetan gerakanana puguh leuwih punjul teu matak aneh mun panarajangna ngan saukurkeunna ka tempat kosong. Samhyuk. Gelat. Pelos. Nang Bule geus aya di tempat kosong. Bang Ujo si sapasang bedog setan neruskeun heula panarajangna. Atuh ngeureunkeun heula panarajangna. Musirkeun perhatian kanu Jelawan bari ngomong sorangan. Orang jadah. Walah. Kecepatan gerakan Sinang Bule nyata leuwih cepet tibatan panarajang aing. Geus 2 kali narajang sebetan sapasang bedog aing. Saukurkeun akan tempat kosong. Waduh. Kacepetan jeung kakuatan panjang aing. Kudu leuwih dironcatkeun deui mun kaya kieu mah yeuh. Wasabirah aing teu mampu ngungkulan Sinang Bule. Kalau aku mau ge aing kudu bisa ngerebut anu ngaranna mustika nu dibawa ku manehna. Kumaha ge aing kudu bisa ngabinasakeun Sinang Bule. Mal peunang mustikana mun teu dipodalan heula Sinang Bulena. Ningali nu Jelawan can sayaga diri pikeun neruskeun tarungna, harita Nang Bule jadi nyeungseukeun nu Jelawan. Nya cek aing ge naon sabang si beuki kejo. Sapasang bedog maneh teh rek bisa disebut ampuh kumaha di panarajangna teu beunang wae mah anjir. Ja bedog. Kumaha nu ngagunakeunana anjir? Ari teu begung mah ngagunakeunana. Keunana haon ngagubuk bedog sadua-dua. Dasar si Bang Kejo. Bang Ujo si sapasang bedog setan beuki panasaran. Harita bari ngawangun pasangan terus nyalita kanu Jelawan. Lain dewek anu kebagu kagunakeun bedog Sinang Bule lu ajar. Tapi si laing tarungna teu balik sakoplok. Dari si laing teu balik tarungna. Ngan saukur bisa nyingkahan panarajang wungkul.
teu mampu malas narajang. Oh iya talung gitu patut sih teh. Nyai talung mah kumaha aing we Bang Kejo. Rek males narajang, rek henteu, eta mah lain urusan maneh anjir. Geus tong mikiran batur, pikir mah di sorangan kumaha carana sangka dinya teh anu ngabogaan cita cahaya modan aing kudu laksana. Ieu mah mana ngeplos deui sagoblok. Jeung na ide kumaha kahayang aing we, dek kitu dek kieu oge make jeung mikiran batur. Males narajang jeung teu nama eta kumaha aing. Maneh motong neangan alasan anu lain-lain sia Bang Kejo. Anu peguah maneh teh sabab palajang teu bisa beunang kana sasaran ngeplos wae. Selain geus kanggap enteng sia. Kana kemampuan dewek lah boleh. Rasakeun sia jurus bayangan senam. Haya! Haya! Lewat cilung Bang Ujo sisa pasang bedog setan maju di naraja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Bari ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu meh sapinuhna dibarengan ku kakuatan panaraja anu leuwih dironjatkeun. Sok hiuk, tuilat bos. Nang bule ngajolat teh. Pundah pindah tempat. Bang Ujo merhatikeun lawan nu geus pindah tempat. Samemeh ngalakukeun panarajang susulan harita nang boleh nyelang nyokot heula regang garing anu ngagoler dina taneuh anu ukuran nangan segede curug panjangna sajengkal. Ningali nang boleh leungeun katuhuna nyekelan regang garing anu saukur panjangna sajengkal harita Bang Ujo beuki kahudang amarahna. Da boleh lawan sia goblok. Lawan asli teh. Reka naon asa teh? Reka bodor hadapan aing? Reka gunakeun regang garing dijadikeun senjata keur ngalawanan sapasang blok dewek? Walah, nganggap enteng si goblok. Si lain geus biakeun akal mun kitu menang bule. Ulang ajar sia nganggap enteng sia. Sapasang bodog dewek rek dilawanan ku regang garing. Si lain jadi kawasan gelo sana bule edan sia teh. Nafsu nih maneh montong neule renggang garingna sia Bang Buta Hejo. Sanajan saukur regang garing ari bagug mah ngagunakeunana bisa dipake senjata. Buktikeun we kumaneh eta sapasang bedog maneh bisa motongkeun ieu regang garing moal. Orang jadah jangkar kehet budak edan. Ulang teruskeun sia darula. Rasakeun sia boleh bodar sia. Lewat cilung Bang Ujo maju di narajang. Panarajang Bang Ujo jadi beki tambah garang jeung bayangan. Ningali panarajang lawan anu datang, harita nang bule tengah jorelat tingkahan sepasang panarajang lawan. Tapi bari ngagilirkeun badana harita ngagunakeun senjata regang garingna dipake ngabendung nakis sapasang bedog lawan. Sokbuk cuela sentang hiuk tang. Jarig-jeg. Bang Ujo ngajarig-jeg ka tukang balukar sapasang bedogna bantlok jeung senjata regang garing nu digunakeun ku nang bule dina waktu harita. Bang Ujo sisa pasang bedog setan mancu kentang tunganana. Bari ngaturing hapa napasna. Bari musirkeun perhatian kanu jilawan harita Bang Ujo ngomong dina jero hatena. Jan anjir. Bener-bener di luar dugaan. Silang bule bisa ngagunakeun regang garing dijadikeun senjata. Waduh. Aing sorangan moal mampu ngagunakeun regang garing dijadikeun senjata.
sabab membutuhkan kekuatan tenaga lapisan lebih hebat. Iwal ti anu boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Anu mampu seperti nu dilakukan ku Sinang Bule. Aing bener-bener dengar cadas pun kayak kimah. Sugan aing teh Sinang Bule teu boga kekuatan tenaga lapisan nu saperti kieu. Hebat ya budak. Talung teh kalah kajai terus ngahulang gering maneh mah Bang Kejo. Mikiran naon sih? Mikiran hutang ka Bang Emok? Montong maka mikiran hakaneun ke talung mah ieu. Kemon geus sidik geus meunang. Aing lagi ngajoprak, kakara mikiran hakaneun. Ah. Dasar jago belagug maneh mah Bang Kejo. Bangsat setan. Si lain kalau ka terus kacaplok ka mana karab sia. Rasakeun Sinang Bule. Jorela cilung. Bang Ujo maju dina rajang. Sapasang bedogna jadi siga ngalobaan pangaruh gerakan leuwih cepet tibatan tadi. Tapi kecepatan gerakan Nang Bule tetap lebih unggul. Tematak aneh mun panarajang lawan mangrupa sabetan sapasang bedogana dada jeung beuteung lawan jadi rentas di jalan sabab dibendung ditakis ku senjata regang garing nu digunakeun ku Nang Bule. Syuk tang samemeh nu jadi lawan ngajarijeg ka tukang harita Nang Bule sempat ngasupkeun panarajang leungeun kencana nu ngahantam ka kemplong lawan anu beulah katuhu. Syuk dah kesuh. Kemplong bulan anjing. Kemplong anjing bola Bang Ujo ngagarunahan kanjari bari ngadalideg mundur ka tukang sababar lengkah. Ganjang Babang Ujo mancukeun tangtunganana bari sumenggidahan ka nyeri. Nang Bule mancu dina tangtunganana bari nyarita. Ceuk aing ge naon siah Bang Olok Kejo. Tong anggap enteng peda senjata aing saukur regang garing. Kabuktian sapasang bedog maneh bisa ditakis. Malah maneh anu ngajari jaga tukang anjir. Malah bieu mah ka kemplong kabeunangan ku panarjang aing. Karaos panginten ku sia. Hah? Bang Kejo. Mana rek bisa kumaha modaan aing. Saukur gablek kemampuan kawas kitu patut mah anjir. Anu pugah maneh we anu bakal biakeun akal Bang Kejo. Buki pedah amarahna Bang Ujo. Harita Bang Ujo nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapenuhna kitu deui ilmu pangenteng badana. Bang Ujo ngawangun jurus pamungkasna. Bari mureleng ka Nang Bule harita terus cerita. Dewek masih kena bisa maju datang tungan Sinang Bule. Hartina dewek terbisa direbukan ku si lain. Taruna urang anggeus ke Sinang Bule. Dewek bakal dipastikan si lain atau dewek bakal kasuran jajaten dulu. Siga nama mana nu bakal jajaten Bang Kejo? Kenapa gua bisa mengatakan demikian? Sabab maneh geus 2 kali kabeunangan ku panarajang aing. Bener teh? Wah jadi itu nolak. Dewek kudu jajaten ku si lain Nang Bule. Ku dewek bakal dibuktikan si lain anu bakal modar. Rasakeun sia jurus pamungkas ulakeun ku dewek jurus tigasan setan. Jorela cilung kalayang harita